Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dina dengan aina kurang sadaya tiasa tepang deui dina pangajaran basa Sunda sareng Bapa Tias Agung Pratama. Nah, di dia Bapak bade ngajelaskeun ngeunaan novel Sunda. Anapun tujuan pangajarannya nyaeta biasa ngabedakeun wangun novel jeung wangun prosa naratif sejenna, bisa nyebutkeun ciri-ciri wangun novel, bisa ngapresiasi novel Sunda anu dibaca, bisa nyarungsum aspek-aspek carita anu kakandung dina novel anu dibaca, sareng bisa midangkeun hasil bacaan atanapi apresiasi karena wangun resensi buku. Nah, anu salajengna di dia aya novel. Novel teh tina bahasa Italia, novela. Artina prosa fiksi anu teu pati panjang gitu. Di dia oge aya roman, roman tina bahasa Prancis, romance. Artina puisi panjang atau prosa anu ngalalakon asmara atanapi ngalalana. Nah, novel ceuk kamus istilah sastra di dieu nyaeta prosa rekaan atanapi fiksi anu naratif ngawujud lalakon umumna panjang serta galur caritana atawa plotna kompleks. Maksud kompleks di dieu teh nyata ngarang cabang. Midangkeun rupa-rupa palaku, rupa-rupa kajadian, laluasa ngadeskripsikeun latar, sareng laluasa ngahirupkeun karakterisasi tokoh gitu. Nah, di dieu oge aya sababaraha ciri-ciri novel. Aya 5. Anu kahiji plotna kompleks ngarang cabang. Anu kadua palaku jeung kajadianna bisa rupa-rupa. Anu katilu laluasa ngahirupkeun karakterisasi tokoh-tokohna. Anu kaopat fiksi naratif atanapi ngalalakon sareng anu kalima nyaeta caritana panjang. Nah, di dieu aya bedana antara novel sareng carita pondok biasa ditingali ka layar sewang-sewang. Di dieu novel cirina caritana pondok, plotna basajan, ukur ngawengku hiji dua kajadian atau kajadianna tunggal, palakuna teu rea, karakter tokohna henteu laluasa. Nah, di dieu ciri novel caritana biasana panjang, plotna kompleks atanapi ngarancabang, ngawengku rupa-rupa kajadian, palakuna rea, sareng karakterna digambarkeun laluasa sakitunya. Nah, di dieu oge aya sejarahna. Novel Sunda anu munggaran medal judulna nyaeta Baruang Kanu Ngarora, karangan D.K. Ardiwinata tahun 1814, diterbitkeun ku Balai Pustaka. Caritana nyaritakeun hubungan cinta juru tilu antara Ujang Kusen, Nyi Rapiah, sareng Aum Usman. Nah, eta materi ngeunaan novel ke urang di pertemuan anu salajengna atanapi di video pangajaran anu salajengna urang cobi bahas atanapi cobi aung sasarengan ringkesan novel Baruang Kanu Ngarora karangan D.K. Ardiwinata. Cekap sakieu materi anu biasa didugikeun ku Bapak, insyaallah tepang deui di video pangajaran sanes. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.